25 Islamu Hamzata ari ieu eta rek nyaritakeun asup Islamna Sayyidina Hamzah wa Umar jeung Sayyidina Umar. Fisanatil khomisati tetep dina taun kalima sabada diutusna Nabi tegasna 5 kanabian. Aslama asup Islam saha rajulani 2 lalaki min kibari Quraisyin ti gegedena urang Quraisy. Masyhurani anu katelah duanana anu masyhur duanana bil quwati ku kakuatanana wasyajaati jeung kagagahanana. Wahuma jeung ari itu rajulani eta Hamzatu Sayyidina Hamzah amun Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasna pamanna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar bin Al-Khattab jeung kaduana Umar bin Khattab tsaniyal khulafa'ir rasyidina tegasna anu kaduana ti na reng-rengan khulafaur rasyidin. Wa kana jeung bukti saha Umaru Sayyidina Umar qabla islamihi dina samemeh asup Islamna itu Umar eta min a'dhami mu'aridina tetep ti anu pang banget-bangetna jalma anu nolak atawa anu mu'aradahan ngalawanan lil islami kana agama Islam. Wal muntaqimina jeung tipang banget-bangetna jalma anu mika bendu atawa anu nyiksa mimman ka jalma-jalma aslama anu Islam itu si eman. Fa'azza tuluy ngagungkeun saha Allahu Gusti Allah al-Islama kana agama Islam bi islamihima ku sabab asup Islamna itu Sayyidina Hamzah jeung Sayyidina Umar. Wa kana jeung bukti saha al muslimuna pirang-pirang jalma Islam fidzalikal waqti dina itu waktu arba'ina eta 40 naonana rajulan lalakina wa ihda asyara jeung 11 naonana imraatan awewena 20 genep. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ari ieu eta diboikotna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi jeung ahli baitna Kangjeng Nabi keluargana. Lamma ra'at samangsa-mangsa nempo saha Quraisyun urang Quraisy intisyarul islami kana narima sumebarna agama Islam fil qabaili di pirang-pirang kabilah. Azamu tah ngamaraksud itu Quraisy ala qatslin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ngabunuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahasarat tuluy ningker itu Quraisy atawa ngaboikot itu Quraisy hu ka Kangjeng Nabi wa ahla baitihi jeung ka ahli baitna Kangjeng Nabi keluarga fi syi'bi dina hiji lalangkob ai syi'ab teh hiji tempat nu aya di antara 2 lereng gunung. Wa mana'u jeung nyaregah itu Quraisy anhum ti itu Nabi sareng ahlu bait al arzaqa kana pirang-pirang rezeki dicegah setiap rizki milik-milik anu bade sumping ka Kangjeng Nabi. Watafaqu jeung sepakat itu Quraisy ala alla yaqbalu kana yen moal narima itu Quraisy lahum ka itu Nabi sareng ahlu bait sulhan kana perdamaian abadan dina salawasna. Illa idza aslamu kajaba di mana-mana masrahkeun itu ahlu bait an-nabiyya ka Kangjeng Nabi lil qatsli pikeun supaya dibunuh. Wa katabu jeung nuliskeun itu Quraisy ma kana perjanjian
ittafaqo anu geus narima sepakat itu Quraisy, ittafaqu anu narima sepakat itu Quraisy alaihi kana itu umma fi sahifatin ditulis dina hiji lembaran alaku nyantelkeun itu Quraisy ha kana itu sahifah fil Ka'bati dina Ka'bah. Wa kana jeung bukti eta naon dalika itu kejadian eta fisanati sabiati dina taun ka-7 minan nubuwati tina kanabian. 27 Hijratul Habasyati atsaniyati ari ieu eta rek nyaritakeun hijrah na umat Islam ka negeri Habsyi atsaniyati anu kadua kalina. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sabada lebetna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi jeung kaumna Kangjeng Nabi asyi'ba kana syi'ib amaro tahmaren tah Nabi jami'al muslimina kasakabeh jalma muslim bil hijrati kana hijrah ilal habasyati ka negeri Habsyi fahajaro tuluy hijrah saha salasu wa sab'ina 73 naonana rajulan lalakina wa ihda asyara jeung 11 naonana imro'atan awewena minhum eta tetep ti sawarehna itu muslimun Ja'far bin Abi Thalib ari aya Ja'far bin Abi Thalib walahiqa jeung nyusul bihim ka itu muslimun anu hijrah ka Habsyi saha muslimul Yamani urang atau umat Islam ti orang Yaman wahum jeung ari itu muslimul Yaman eta Abu Musa al-Asy'ari wa banu ammihi jeung pirang-pirang budak pamanna itu Abu Musa al-Asy'ari. Wa kanat jeung bukti naon hadhil hijratu ieu hijrah eta fisanati sabiati dina taun ka-7 minan nubuwati tina kanabian. 28 Islamu Malikil Habasyati ari ieu eta rek nyaritakeun asup Islamna Raja Habasyah. Lama alimat samang-samangsa apaleun saha Quraisyun urang Quraisy bi hijratil muslimina kana hijrahna umat Islam ilal Habasyati ka negeri Habsyi. Arsalu tah ngarutus itu Quraisy rajulaini ka dua lalaki eusina Amr bin As, Amr bin As jeung Imarah bin Walid bihadaya kalawan mawa pirang-pirang hadiah tolaban barina menta minhu ti itu Malikul Habasyah ayarudda kana yen supaya nolak atawa ngabalikeun itu Malikul Habasyah man kasakabeh jalma hajaro anu hijrah itu man minal muslimina nyatana ti pirang-pirang umat Islam. Faaba tuluy nolak saha an-Najasyiyu Raja Najasyi Raja Habsyi teh taslimahum kana masrahkeunana itu muslimin ba'da an akhbaro dina sabada yen ngabejakeun hu ka itu Najasyi saha Ja'far bin Abi Thalib Ja'far bin Abi Thalib bihaqiqatid dinil islami kana hakikatna agama Islam wa qara'a jeung macakeun itu Ja'far bin Abi Thalib alaihi ka itu Najasyi awal surati Maryam kana mimiti surah Maryam faraja'a tuluy baralik itu rajulani khaibaini barina anu rugi duanana wa hasilna wa aslama jeung asup Islam saha an-Najasyiyu Raja Najasyi wa man jeung jalma ma'ahu anu tetep aya sartana itu Raja Najasyi
minal qissisina nyatana ti pirang-pirang pendeta waruhbani jeung tegasna pendeta. Qissisin bisa disebut deui pengawal. Fidzalikal waqti dina itu waktu as-sanati sabi'ati tegasna dina taun ka-7 minan nubuwati tina kanabian. Fa anzala teras ngarungsurkeun saha Allahu Gusti Allah fi haqqihim dina hakna itu Raja Najasyi wa man ma'ahu gitu adinya. Kana ayat wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Al-ayah surah Al-Maidah ayat 82. Wala tajidanna jeung yakin bakal manggihannyaan anjeun aqrabahum ka anu pangdeuketna itu kaum mawaddatan kana rasa cinta lilladzina ka jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina. Alladzina tegasna jalma-jalma qalu anu ngarucap itu ladina inna nasara kana lafad inna nasara. Inna saestuna kami eta nasara pirang-pirang urang Nasrani. Dalika ari itu anu geus dicaritakeun tegasna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu eta bi annahum kusabab saenyana eta bi anna minhum kusabab saenyana eta tetep ti sawarehna itu kaum kisisina ari aya pirang-pirang pengawal waruhbana jeung pirang-pirang pendeta wa annahum jeung saestuna itu ladina eta la yastakbiruna henteu talakabur itu ladina. Summa mata tuluy maot saha Najasyi Raja Najasyi fasalla tuluy nyolatan alaihi ka itu Najasyi saha ar-rasulu Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ala a'lama samang-samang samerenya hu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril biwafatihi kana maotna itu Najasyi. Wa hadza jeung ari ieu kajadian eta aslu salatil janazati mimiti ayana salat janazah alal ghaibi netepan kana mayit anu gaib. Nu disebut sok ku salat gaib. 28 Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ari ieu eta rek nyaritakeun kaluarna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisari tina boykot tina pemboikotan tina tingkeran tuh. Fisanatil ashirati tetep dina taun ka-10 minan nubuwati tina kanabian. Ittafaqo sepakat saha khamsatun 5 urang min asyrafi Quraisyin ti gegeden atawa ti pirang-pirang anu mulyana urang Quraisy. Fanaqadu tuluy ngaludar atawa ngaruwag itu khamsah as-sahifata kana lembaran. Maksudna kana perjanjian anu dituliskeun dina lembaran anu dicantelkeun dina Ka'bah. Fa kharaja tuluy kaluar saha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man jeung sakabeh jalma ma'ahu anu tetep sartana Kangjeng Nabi kaluar minal hisari tina pemboikotan. Ba'da an makathu dina sabada yen caricing atawa tumetep itu Nabi sareng sadaya muslimin fi syi'bi dina syi'ib dina lalengkob teh ya anu dihapit ku dua lereng qariban barina
kurang leuwih min salati sanawatin tina 3 pirang-pirang tahun. La yasilu henteu dugi ilaihim ka Kangjeng Nabi sareng sahabat naon syai'un hiji perkara minat ta'ami tina kadaharan illa khufyatan kajaba nepi sotenan bari susulumputan. Hatta akalu sehingga yen naruang itu Nabi sareng sahabat waraqos syajari kana daun tatangkalan. Daunan pirang-pirang tangkal nu aya di dinya gitu. Wakana jeung bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qad akhbaro nyata geus ngabejakeun Nabi annal aradata saenyana ari rinyuh maksudna teh sato anu sok hirup dina lingliangan taneuh. Qad akalat nyata geus ngadalahar itu aradah as-sahifata kana lembaran. Falamman nazzalat mangka samangsa nurunkeun ha kana itu sahifah saha Quraisyun urang Quraisy liumazziku karena supaya rek nyoeh itu Quraisy ha kana sahifah wajadu tah maranggihan itu Quraisy ha kana sahifah kama saperti perkara akhbaro anu tos ngabejakeun Nabi kana itu rek dipepejat ku urang Quraisy ternyata sahifahna geus pejet ti heula beak ku rinyuh.